geus maca Quran dilekoh tapi ukur hayang sebatas hayang disebut ahli Quran tuh dina Quran wae iblis ngajedog matak lamun manusia teu apal jeung iblisna hampura rek ngagugu nafsu nepi ka iraha sedengkeun sirotol mustaqim jalan nu lempeng saha nu nuduhkeun jalan nu lempeng teh nuku Allah diutus iwati malaikat matak lamun manusia hirupna jeung malaikat tenang di alam akhirat nu ngoncoran malaikat nu nungtun malaikat dina cukang sirotol mustaqim tong keung bakal ngagubrag malaikat bakal mangku jika nu ceramah kieu kahartieun beda ungut-ungutan embung urang mah embung ukur cangkangna ibadah teh embung sabab ieu mah pangajian ukur cangkangna tiung ge ukur cangkangna gamis ge ukur cangkangna ceramahna nagerhana ge ukur cangkangna maka munafik lain eukeur batur tah munafik teh keur awakna nagerhana alus omongan lamun goreng kalakuan hampura Allah bendu kaburo maktan indallah batak jadi penceramah teh hoream da lain deuk neangan duit datang ka dieu teh lain urusan duit-duit gitu da saban aya nu ngulem gitu boleh mere ngan duit lain tujuan ieu hayang nepi ieu ulah ari nyarita asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi naha nu beunghar pedit dan nu pedit malain Muhammad si korun ari dina biwir Nabi Muhammad utusan Allah tapi naha sombong nu sombong mah Fir'aun ari dina bibir nyebut asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi sok ngadu domba batur nu sok ngadu domba mah Abu Lahab ari dina bibir asna muhammadar rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi gedebul rahul dikukut wae nu gedebul mah Abu Jahal geuleuh ka Abu Jahal ngewa ka Qarun rujit ka Fir'aun tapi naha hate nurut kadinya mata kuring gak jadi penceramah kudu apal gawe na lain mau cobrot wae gawe penceramah teh ngabuktikeun tina ladang ceramahna mun kabatur nitah bager pigawe ku kuring bageurna ngarah cahaya ka tempo ku baturna coba lamun kuring nyebut bager tapi kuring pedit kumaha eta cahaya poek ku diri kuringna alah jarangnya ceramah kieu mah paduli teuing ibu gepan maraca sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulullah eta mah sebatas tina beheung kana sirah cing kahanap bersolawat lamun bener urang sholawatan ka Kangjeng Nabi Muhammad hadirkeun sifat Nabi dina hate nyaahan asihan deudehan matak era lamun sholawatan dilekah dilekoh tapi jeung tatangga silih pika ngewa jeung dulur teu akur-akur kabatur it wae sholawat karek sambatna bibir can katempo dina pigaweun wow aduh sedengkeun awak teh ti dieu ka dieu ti luhur sasabramut ti handap saibat dampal matak jelema nu bersolawat cahaya ngempur nur Muhammad cahaya Muhammad dina bibirna aya solawat teu ngomongkeun batur na ceulina aya solawat teu hayang ngadengekeun gosip na panon aya solawat teu hayang popolotot kana kasalahan batur na suku aya solawat teu hayang ngalengkah salah na leungeun aya solawat boga harta hayang mere na sirah aya solawat ngajaga akal pikiran na hate aya solawat solawat jadi raja dina hatena katempo nur Muhammadna gerosok mikir sedih itu dah patak nu hese teh lain apal agama nu hese mah kumaha carana urang wawuh kana pigaweun saenggeus boga agama bener Bu pejabat oge kudu wawuh kana gawe pejabat ge kudu wawuh kana gawe ulah apal hayang dijadikeun wungkul geus jadi poho deui ka rakyatna bereta pejabat teu wawuh kana gawena
Dangaran pejabat mah gawena ngayomi rakyat, melindungi rakyat, nyaah ka rakyat, wawuh ka susah rakyat, apal ka bingung rakyat, bisa nyusut sai panon rakyat, tah kakara eta disebut pejabat. Ieu mah jadi pejabat ngagarong duit lain pejabat, bangsat. Bae tadi ulam deui paling bae we. Tah ieu masjid sok baca ku Bapak. Sabab dina alam urang teh aya dua, Pak. Lahiriah, batiniah. Ieu panon lahir. Di dieu ge aya panon, panon batin. Lamun ibu lalajo kuring, ieu mah lalajo kuring ku panon eta, aya teu merek ti ustadeun. Tah, kitu jujur sok. Eueuh, ditempo ku panon ieu mah. Tapi nah kuring jadi penceramah bengka ditu bengka dieu meureun ku batur teh dianggap ustad meureunnya. Heueuh berarti aya mata batin. Bener, tak ieu ge ibu di jilbab. Ceuk mata ieu mah ibu teh soleh. Ceuk panon ieu da di jilbab, ngan ceuk panon ieu mah cantang tuh. Sabab ari panon batin mah seukeut leuwih ti panon ieu mah gamis ngangsar tiung badag aduh soleh katipu sebenarnya. Da kasolehan mah lain ditempo, kasolehan lain didenge, kasolehan mah karasa. Lamun bapak hayang apal nu di jilbab karasa tah tempo, bibirna geus teu hayang saban geureuh, ceulikna geus teu resep kana gosip, panonna tara pernah ngagogoreng batur, akalna teu boleh dijaga, tah soleh teh karasa. Ieu mah jilbab ngaguyupuk kana gosip para roki, ngomongkeun batur nepi ka renyem, popolotot ka salaki, soleh di mana lur ah. Tompo bapak-bapak ngeret ke ibu lepok. Aduh. Mata lamun di dia aya santri kupingkeun papagah kuring, lamun di dia aya santri pek masantren sing nepi ka luhur, pek guru sing loba, pek kitab naon bae baca, ngan tanya hate. Lamun hate aya keneh ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, gerateangan dina kitab naon yen urang kudu ngewa ka batur. Teu ngaruh, Pak. Matak hakikatna man yuridillahu bihi khairan yupaqihu fidin. Allah deuk mere kaalusan ka satiap insan manusia yupaqihu fidin, dipahamkeun agama. Apal babari da memang ngapalkeun tapi paham cantang tu mampu. Bener? Matak loba maraca Quran bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih, bubar ti majelis dredeg ngomongkeun batur geus coplok eta Rahman Rahim. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Eta di masjid alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, bubar ti masjid asa kapuji deui hirupna teh. Ongkoh kagungan Allah puji, tapi naha dek tahajud nyeun status OTW tahajud, bubar tahajud heuheuh ayana yang ditanya kunaon cinta jiga nu tunuh tahajud, boga kongkorong lempang dongko jiga nu berat padahal mah ukur 5 gram bari eta ge kongkorong tina lajada. Boga gelang gigi brig jeung nu setruk hayu urang pangausan aya nana gerhana eta alhamdulillah cikeneh dina bibir nah dina hate berarti urang teh karek samat ngapalkeun can ngamalkeun nya bodoh keneh matak urang mah bodoh nu pinter Allah, urang mah miskin nu beunghar Allah, urang mah teu ecreug nu bener. Lamun urang teu ecrek nu bener Allah deketan anu benerna atuh geus apal urang teu bener dar ngadeketan iblis nya salah nya gagabah nya gagah. Bisi ibu hayang apal iblis geus tong hayang wawuh jeung irimna, tong hayang apal jeung jini panggih, tong hayang apal jeung wujudna entong geura apalkeun sifat iblis, geuleuhan, jitan, cuaan, ngewaan, panasan,
sombong, bohong, adigung, adiguna, ria, takabur, sum'ah, tah sing wau. Jadi nalika urang keur sombong gewa tonyok iblis, nyingkah iblis, ganti ku tawadu. Cicingnya urang bere pelajaran bapak-bapak, pak lamun pamajikan sare bapak teh deka kebon ai pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amek teu pak, amek cek Imam Syafi'i, amek teh koncina iblis asup. Jadi lamun bapak judulna amek ta iblis geus asup. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek, oke, amek cenah bu. Tenang. Pertanyaan, ku amek bapak naha pamajikan bakal hudang, ku amek bapak naha cai jug asak, ku amek bapak naha sangu jug nyampak. Geus kaciri iblis dek musrukeun bapakna. Justru ku amek bapak pamajikan kasigeung, termos di baledog, bobokok di talapung, kaca peupes, pantor rujad, punten nu ngagantian bapak keneh. Jeung ku ka amek eta nyarekan pamajikan lakar dasar teu balik babengok pamajikan molor wayah kieu, ibu kasigeung pan. Hampura ditambahan ku pamajikan, ngaran-ngaran pamajikan geus sagigeus geus sasigeung, moal anggeus ku sapoe dua poe sabulan bapak teu bisa hees bareng jeung pamajikan, beuki capek pak. Saha nu keprok iblis nu gigireun bapak, gelut euy matak hadirkeun Allah na awak bapak, hadirkeun Nabi Muhammad na awak bapak, hadirkeun malaikat na awak bapak. Kunaon ngahadirkeun Allah? Sabab Allah eueuh sifat gede amek, Nabi Muhammad eueuh sifat gede amek, malaikat ge eueuh sifat gede amek. Kumaha lamun bapak hadir Allah, Nabi Muhammad jeung malaikat tah tanpa dina rasa, pamajikan wayah kieu can hudang boa aya nu karasa. Rasa urang teh asup kana rasa pamajikan, sun keningna ku bapak teh. Ngeus disun kening, pok bapak nyarita mah bapak bade ka kebon, hampura bapak ngaririweuh wae kanu jadi pamajikan. Kumaha ceuk ibu? Leos ka dapur cai eueuh, sangu eueuh, teu kudu amek. Warung muka, Indomaret aya, Alfamart boga, tinggal meuli endog asin 10, uras 10, aqua hiji, lebok di dinya keneh. Teu kudu mamawa kana pamajikan. Dekul ka sawah, bapak dekul tanur, bapak ngolah, bapak macul, eueuh ka amek. Balik ka imah pamajikan bakal ngagabrug, hapunten bapak ti mana? Ti sawah. Aduh meureun teu tuang-tuang acan, geuwat bapak menta hampura. Hampura mah kunaon mah kejeng menta hampura? Eueuh judul ti baheulana lalaki kudu barang dahar di luar, ngan kusabab bapak ngarasakeun bisi mamah capek jeung hareeng, nya bapak teh rumasa jajan di luar. Hampura bapak aya eueuh lalaki nu kitu teu dianggap bro. Sabenerna bisi ibu hayang apal aya di tengah-tengah urang lalaki nu kitu saurang. Umeureun urang mah biar pengajian eueuh sangu leos, eueuh cai leos teu kudu amek, kariweuh-riweuh ai amek mah dahar jadi teu mirasa sanajan loba daging. Heuna atuh eueuh ka amek, da pamajikanna ge eueuh. Ieu teh nu diomongkeun ku kuring teh ayat pak, ngan diterjemahkeun fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah nyiptakeun jalan anu berbeda, nu lempeng jeung nu bengkok. Di mana jalan nu lempeng? Siratal mustaqim. Jalan nu lempeng teh siratal ladzina an'amta alaihim. Jalana jalma-jalma nu dibere karunia jeung kanikmatan. Geratoong ti Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad, di mana karunia jeung kanikmatanana. Nabi di baledog, Nabi pernah ngalaman sangsara, Nabi pernah ngalaman tetuang, Nabi ngalaman imahna butut, Nabi ngalaman dibenci, Nabi ngalaman dihina, tapi disebut an'amta alaihim, jalma nu dibere karunia jeung kanikmatan. Palebah mana nikmatna? Ternyata nikmatna adalah dina hatena sehingga Nabi wawuh kana surgana. Kieu we kieu. Ibu dihina dihina batur nyeri,
dipitnah batur nyeri, dituding batur nyeri. Ibu teu sadar nu mitnah bakal paeh. Nah make jeung nyeri. Ibu dihina batur nyeri, dipitnah batur nyeri. Ongan ibu ngarasa hirup di dunia. Coba lamun hirup di akhirat, awak di dunia tapi hate geus di akhirat. Dihina moal nyeri, diledek moal nyeri, dipitnah moal nyeri. Naha urang mulia di akhirat lantaran hinaan batur, urang pupus dosa lantaran pitnahan batur. Matak jelema nu ngahina jeung nu mitnah sombong beak ti karep boga amal sakumaha nepi ka dibagi-bagi ka batur. Ya. Bongan aya dunya, bongan aya akhirat. Ayeuna nu miskin pikarunyaeun Bu, jelema nu teu dahar pikarunya, jelema yatim pikarunyaeun, jelema miskin pikarunyaeun. Sabenerna demi Allah tong karunya kanu sangsara, tong karunya kanu miskin, tong karunya kanu yatim. Deuk karunya mah ka awak bapa sorangan, ka awak ibu sorangan, boga duit geus apal eta yatim naha teu ditulungan. Aduh, tempo nu keprokot jeung kieu ongkoh teu butuh ieu, butuh duit urang mah. Nah make jeung karunya kanu miskin, nah make jeung kudu karunya ka yatim, nah make jeung karunya kanu teu boga imah, nah make jeung karunya ka jompo nu teu dahar. Teu perlu karunya Pak, sanyaah-nyaahna urang aya Allah nu leuwih nyaah tibatan urang. Tah nu kudu dipikarunya mah awak urang. Nah atuh boga harta tapi naha nu karitu bet diantep. Da sabenerna mah itu teh yatim miskin nu teu boga imah jompo, sabenerna itu mah cicing dina kasabaran, tapi naha urang cicing dina kabeungharan bet cicing dina kasombongan. Jelema sombong nu tara babagi teh oi dengekon oi. Keur naon gedong gede lamun eueuh nu nganyang, keur naon duit loba lamun yatim teu katulungan, keur naon ari urang sawah lega ari jompo teu boga imah diarantep. Di mana letak dunyana atuh oi. Lamun nu beungha aing mah nu kabelan we. Aya teu nu kabelan, mending nu kabelan lah. Tong riweuh kalem. Ieu aduh hampurannya ya. Aduh dek hampura dek. Cek keur naon gedong sigrong lamun eueuh nu nganyang, keur naon duit loba lamun yatim teu katulung, keur naon jabatan luhur ari rakyat loba nu sangsara. Na maneh teh rek tuluy-tuluyan hirup di dunya moal euy aya akhirat. Di dunia maneh mulia, di dunia maneh jabatan luhur, di dunia duit loba, hampura di akhirat maneh didegung-degung huluna ku budak yatim. Lamun di dieu dina riungan ieu aya jelema beunghar pedit jujur hayang mantog. Padahal lamun urang boga panyakit kitu tuluy ngadengekeun ilmu bab kieu lain kudu cicing hayang balik, kuduna marobah hate. Lamun teu dirobah di dunya deuk dirobah iraha. Sedangkan akhirat mah Fir'aun wae, Fir'aun geus asup kana lautan merah ngucenghul ti korona di dieu nyebutkeun deuk tobat ka Allah ku malaikat dilelepkeun Pak. Naha malaikat teu ridho lamun Fir'aun dihampura ku Allah taala. Matak dunya teh tempatna tobat, matak aya doa ti para kiai. Tobat samemeh maut, tenang nalika keur sakaratul maut, tenang nalika sabada kahartos. Sardeal sugane bubar ti dieu teh nyieun-nyieun imah jompo hiji mah. Tina riungan ieu da enteng atuh Pak. 100 taroh ya nu hadir, taroh we nu hadir ieu aya meureun 700 urang. 700 kali 100 7 juta tuh pek jieun ku harga 7 juta. Heuh nya tak kurang kades atuh. Cek ades teh kuring cenah 3 juta. Duh cek ades 3 juta genep ka opat jujur Pak 30 juta. Da jompo mah teu butuh gedong gede henteu, jompo mah genep ka opat sakamareun pira ge 30 jutaan. Cek ade bieu teh karek sabaraha bieu teh? Ti jamaah 7 juta, ti pekades 3 10. Ayeuna tinggal 30, tinggal neangan nu baleleunghar di dieu tah kurangna serenkeun ka kuring. Ngan lamun samemeh menta ka kuring na urang dieu teu marampuh kitu mah keje menta ka urang.
simple agama teh, gampang agama teh sabenerna, babari agama teh ngan urang poekeun apal agama teu nyaho cara migawe eta agama. Apan di akhirat bakal ditanya di mana harta dipake naon. Ibu pernah asup ka Alfamart tapi milu ngompol wungkul, geblus ibu kucuk-kucuk ka WC tuluy pipis keluar deui dipegat henteu ku kasir, nah da teu balanya. Bener, artina jelema miskin maka surga teh ngali gincing moal dipegat malaikat ditanya harta ti mana dipake naon, nah teu ditanya teu gablek. Da sebatas ibu mah datang ke Alfamart teh hayang ngompol kecewer balik deui sugan cek satpam stop can mayar eueuh. Tapi nalika ibu geblus ke Alfamart cokot itu cokot ieu tuluy balik sesoranganan tanpa mayar hampura diudag hancip. Tah manusia nu beunghar teh tong sombong-sombong teuing, manusia beunghar tong bangga teuing, teu manfaat ka beungharanana keur yatim, keur teu manfaat ka beungharanana keur miskin. Malaikat nu bakal nganggeuskeunana ti mana harta dipake naon. Deuk ngajawab naon? Deuk ngajawab naon? Iya nu disingeurepan malaikat di ditu aya Allah, loba saksina eta yatim eta miskin, ceuk urang teh pan nyaho kana peditna sorangan, lamun deuk ngabohong hareupeun malaikat dianggap fakir miskin. Gusti, malaikat nanya, hei fakir, hei miskin, bener si ieu sok barang bere ka anjeun, si eta nu ngadagor huluna, wadul Gusti, matak urang nginjem ka Bang Emok teh bebong si eta nu cadu merekna. Jadi simpulkeun ku Bapak, nalika urang barang bere ka fakir miskin lain urang keur mere, sabenerna urang keur nyokot kasalametan di akhirat. Sakali di sini. Lamun urang keur mere ka fakir miskin lain urang keur mere, sabenerna urang keur nyokot kasalametan di akhirat. Matak lamun barang bere hiji kudu bari bunga, dua niatan keur mupus dosa. Hiji bari bunga, dua niatan mupus dosa, katilu susu lumputan. Cicing aing mah bab ieu teh hayang nepi kana hate ibu teh. Demi Allah Pak, ieu ceramah lain sebatas ceramahna, urang mah boga misi hayang nepi bab kieu ka ibu. Hiji mun mere kudu bari bunga, dua niatan keur mupus dosa, katilu susu lumputan. Di balik tilu eta hiji mere bari bunga geus ngabungahkeun batur, maka Allah ngagantian ka bunga di akhirat keur urang. Hiji, kadua naha maka jeung kudu niatan keur mupus dosa, kabendu Allah bisa leungit ku cara barang bere kasasama dina hirupna. Benu Allah ka ibu, benu Allah ka kuring, mere we ka pakir, mere we ka miskin, mere we ka jompo, leungit ka bendu Allah. Lamun ka bendu Allah geus eueuh artina cinta. Lamun jelema cinta tong ngarep-ngarep sawarga da Allah anu bogana, geus salat lain karena surgana, pangajian lain karena surgana, tahajud lain karena surgana, barang bere lain karena surgana, tapi karena cintana maka jelema ka surga karena cinta jeung ridho Allahna. Kahartos lain ieu mah salat teh keur surga we haben. Lamun Allah teu nyiptakeun surga na erek eureun salat. Kahartos. Aduh. Di dieu mah ngalarti di dieu. Ngan balike ceuk kuring iblis daratang deui boro-boro di imah di jalan ge geus silih haharebosan iblis teh tah. Ceuk tatanggana, benernya ceramahna teh kaharti pisan, benernya bener. Kumaha ceuk ieu? Heungan lamun didenge beak sawah. Ribuan iblis teh Pak, ribuan. Na baju kuring aya iblis, na sapatu kuring aya iblis, na bibir kuring aya iblis, panon kuring aya iblis, na awak ibu ge aya iblis. Matak punten urang mah kudu wawuh jeung Nabi Muhammad, wawuh jeung Allah, wawuh jeung malaikat, lain wawuh kana jirimna, lain wawuh kana wujudna. Da urang cinta ka Nabi tetepung jeung wujudna, tetepung jeung jirimna, tapi urang apalkeun pasipatanana, keur ngelehkeun iblis, eueuh deui iwati ku sifat Nabi Muhammad. Matak Allah, Muhammad, malaikat, Quran, naon deui? Qada, qadar, kiamat bareng jeung eta hirup magerasok. Mataku Allah teh bikeun we wudu, osok wudu, ayo wudu teh pan kekemu, matak naon lamun teleb,
nah bapak kekemu tadi teleg sok nyarita nah tadi teleg geuleuhnya apaan baham ibu leta ibu nu kekemu ibu nah nyebutkeun geuleuh berarti bahampura na awak urang teh aya kokotor nu matak geuleuh boro-boro batur awak urang ge rujir matak ayana wudu kakemu gerak pikiran asup teh cai bersih keluar teh anu kotor matak jelema nu sok wudu punten nu diasupkeun nu bersih kotor nama geus laleungit moal ngomongkeun batur moal ngahina batur moal ngaledek batur moal benci ka batur tah makna kakemu dina kahirupan matak bejakeun ka jalma nu sok wudu tapi ngahina wae wudu deui baduy haben we wudu ai bibir ka mana karep na teu era ku cai bersih nu kaluar anu kotor bener rarai di wuduan mahan 3 kali naon makna dina hirup ieu beungeut di wuduan ku cai 3 kali marah mai lamun bener jelema nu sok wudu marah mai ai jelema marah mai bunga ibu daramang punten kalangkung bapak sehat wudu anger hasem banget anger amit-amit Gusti cikeneh wudu nah ada balik wudu kasalaki kuat polotot matak teangan saemer tah kitu wudu deui sia teh makna wudu teh ngabasuh banget sabenerna aya nu kudu leuwih dibasuh salian teh beungeut batin lamun jelema batinna bungah beungeutna ge pinuh ku kabungah heuh marah mai kahartos dialajar marah mai salaki ayeuna keur di imah ibu datang assalamualaikum bapak cek salakina teh waalaikumsalam nah mamah tara-tara sari begini seuri heula marah mai wudu urang mah demi Allah hayang da panggih jeung jelema nu wuduna lahir batin aya wudu lahir mah babari bapak di masjid aya cai dekul wudu di imah kuring aya cai dekul wudu tah anu we mah ngawudu batin teu wudu mah anger we poek hirup ceuli ge di wuduan aduh naon maknana ceuli di wuduan ceuli boga pangdenge eueuh keur naon boga ceuli eueuh pangdenge matak Allah teh boga sifat wujud kidamba muholapatul lil hawa pak tumpi tumbah pak tumpi tumbah bang bomba temang pang dembah ting ting dembah mbok pak tung ting tumbah dung mbok pak tung ting tumbah mbok pak tung ting tumbah pak tung ting tumbah mbok pak tung ting tumbah ba bomba boba temang pang dembah pang dembah taya qasidah HD tara latihan ibu penyanyi abdi tukang nepakna tara latihan pan urang tanya tapi ditabeuh daripada mineng latihan eueuh nu nabeuh abdi teh ngajak bapak ngajak ibu sebenarnya sing wawuh karena sifat Allah wujud kidamba muholapatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalam kodiron muridan haliman hayan samian basiron bapak teu sadar gerasok panon eueuh panempo dina sifat eta basiron ceuli boga tapi eueuh pangdenge dina sifat eta pangdenge naon samian otak boga ngan eueuh ilmuan heuh otak kosong maka Allah teh nitipkeun ilmu dina otak kalam teh omongan di mana omongan terjadi nabiwir haya teh hirup di mana hirup ayo diajar mikir mun panon Allah nyiptakeun panon tapi Allah niupkeun basiro panempo panon boga teu nempo lolong maka Allah nyiptakeun panon maka Allah ge niupkeun basiro panempo ceuli dijieun ngan teu ngadenge heubudeg maka Allah teh niupkeun samia
biwir teu bisa ngomong hepego maka Allah teh nyieun al kalam. Akal maka Allah teh niupkeun ilmu. Ari haya di mana haya? Haya teh hirup, di mana hirup? Ayo di mana hirup? Dina napas ce. Bisi ibu teu percaya sok bekem tah tetangga 7 menit maut. Jadi Allah nyiptakeun haya, niupkeun haya di mana? Dina napas. Matak rata-rata jelema nu maot eueuh napas, matak toong jelema nu maot kumaha lebe dikitukeun. Wah euy, geus eueuh. Nah hate dibukakeun. Haya dina napas, basiro dina panon, sami'a dina ceuli, kalam dina biwir, ilmu dina tah. Tinggal hiji deui kudrot irodat di mana? Nah hate tah. Lamun jelema geus boga eta maka wihdatul wujud, wihdatul sifat, wihdatul irodat. Wihdatul wujud sifat Allah ngawujud dina dirina, wihdatul irodat narima kana kanyataan dina hirupna, wihdatul sifat sifat Allah ngawujud ngabentuk dina awak urang masing-masing. Tah tinggal lalajoan sifat Allah asmaul. Pan Pak Ustad gede dia sok mingpin, ibu orang wiridan ngapalkeun Asmaul Husna, cek Pak Ustad teh hiji we heula, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, singga bleg ka era aya dina bibir ngomong ya Latif ari hate teu as wae. Pan ya Latif teh wahai Allah nu maha lembut, maka lamun urang geus manggil Allah nu maha lembut, na teu era hareupeun Allah teu as hate, kudu lembut oge ieu hate. Ulah ari di masjid ya Latif, datang ka imah salaki keur sare, sangu eueuh cai eueuh, datang teh babongok lalaki, paberihan aing pangajian, cing atuh nyangu-nyangu, nya teu sadar aing teh geus ngaji eta ya Latif. Teu matak ngarobah kana eusi hate eta ya Latif. Baik dok seserian gedale nyiniran batur, nyiniran awak sorangan. Matak na teu percaya ayeuna salaki ibu keur pepelengkinganna kursi. Sangu teu nyangu. Ibu tabu sabaraha ka dieu? Kuatir teu jam 1. Can masak berarti. Aduh. Mending baralik daripada pangaosan maju. Can nyangu, can masak, salaki datang keur pepelengkingan, ka mana pamajikan? Ibu datang minimal karena setengah genep dah ya jam 5 tapi jam 1 bu wajar lamun salaki rada keheul jukil pan salaki teh panon meletet awak posisi kieu dina lawang panto di mana lalaki nu keur amak mah kitu bu kieu ye di mana ibu karek nempo bibir jeung panona juga pancing di mana dulu atuh geus pangaosan pan sidik aya na negara matakna jeung aing datang ka era ku kades mada ari ibu kunaon cager henteu ieu kuring ceramah ngawuwuhkeun ibu jeung iblis teh kade iblis teh na suku na panon na irung na bibir ribuan iblis na awak urang matak balik ti dieu mun salaki ti mana geuwat cakelan leungeunna hapunten Bapak kasontenan Pak Ustadna telat bari hujan hapuntennya entong marah kumaha cek salaki udah kitu wae maneh mah berarti iblis aya keneh tah lawan deui ku tawado atos kumaha cek salaki ngolo maneh mah ngolo atuh lamun kitu bae ngolo tatangga entong keren Pak keren matak cek kuring tong keeng ku iblis tong keeng ku setan manusia lebih mulia batan si eta asal urang hirup jeung Allah iblis luncat ka mana-mana na nagerana ge tah ceramah kieu tang cantang tuh boa jeung iblis cobaan tong dibayar sok tong dibayar datang moal geuning eta si udon iblis geuning aing mah kararaco jelema teh ari suudon penyakit sahabu penyakit iblis ya lamun negerana teh dibayar cek ibu moal geura tobat ka dinya
ngulum acan mayar acan nyebutkeun moal datang geus amit amit ngan lamun kuring karena duit hampura ceramah kuring berarti lain jeung Allah tapi jeung duit berarti hate kuring teh geus kalimpudan matak sing wawuh Pak Bapak mah haban we sieun ku jurig tong sieun ce tong sieun ku jurig tong naon da di Indonesia mau jurig naga awewe kabeh suster ngesot awewe lamun aya balap lompat si itu ngesot urang lumpang nya meunang urang lah nama kajeng sieun ku suster ngesot lol deui kuntilanak awas sukuan bu buukna panjang jengut nama kajeng kudu sieun cicing ieu mah bab tauhid mah kudu nepi ka meyakinkan atuh kuntilanak kuntilanak lempang na ngageuleuyeuk bajuna bodas beuteungna molongo bere duit cenah operasi plastik Pak lamun dipikir ngaran jurig di Indonesia awewe kabeh kuntilanak awewe suster ngesot sinder bolong nya nah bapak keung atuh oh nyata sieun buta hejo blah. Ibu boga budak lain ku buta hejo ku kolor ijo tah nu kudu sieun mah lain ku buta hejo ku kolor ijo ieu teh filosofi Pak filosofi sangkan bapak sieun kuring sieun ibu sieun filosofi Belanda nying sieunan urang Sunda ngarah teu milu berjuang ngarah teu ngalawan sing sieunan kudu kitu patut ngacung saha nu geus panggih saha nu geus panggih boro-boro jeung jurig jarian jeung musuh urang ge iblis teu panggih-panggih tapi sebenarnya sifatna iblis mah geus aya na awak urang ge nya matak musuh nu paling nyata lain batur tah awak sorangan balik ti dieu popolotot ke salaki tah punten malaikat sumpingkeun deui nah mamah teh tulus melotot malaikat alah ampun ya kahartos tapi ibu kahartos naon buta teh poek naon hejo ai hejo teh lambang Islam mata rata-rata Islam mah lambangna hejo karpet hejo masjid toong lambang Islam tuh hejo lambang Islam rata-rata hejo make we kalimat buta hejo buta poek hejo lambang Islam saha nu jadi buta hejo urang Indomaret maghrib init barang beli masjid kosong poek karena lambang Islam karena HP digugulung karena Quran eta jadi buta hejo lalajo dangdut di jam 10 sampai ke jam 5 nago kajian hujan pangaosan beres sajam getek hayang mantog jadi geus ti samet ayeuna tong sieun ku jurig tong sieun ku kuntilanak tong sieun ku sinder bolong tong sieun ku suster ngesot entong deuk sieun mah ku Allah lamun urang ngarempak laranganana jeung ti milampah parentahna geus nepi ka dinya nu ngaran hirup beres kartos Bu ieu muludan bari geus jauh ayo nama geus lain mulut dari bapak mulut selimun teu salah jumadil awalnya geus 2 bulan ka tukang nah atuh karek ngayakeun oh abdina kosongna oh bae salah urang atuh salah urang aduh munten iblis datang deui akeun bae urang mah dah muludan di bulan kieu ge teu salah deuk rajaban bulan Agustus ge teu nanaon damakna nu sanya mah lain mulut lain rajabna tapi migawena ibu nguping kuring ngomong nu ngomong can ngaruh nu nguping can ngaruh tanpa migawe matak hakikatna pengajian mah lain ngadenge lain nempo tapi ngarasa minimal ngerasa Nabi Muhammad teh kudu hadir ibu Nabi Muhammad teh kudu hadir ampur apa bahasa kuring bahasa filosofi teh bahasa falsafah jadi lamun jalma anu goreng hate mah moal bisa nerjemahkeun manya aya Nabi Muhammad hadir lain kitu Udin ibu aya teu ibu Rama ibu tos ngantunkeun
aya. Tapi setiap ibu nyieun kesalahan inget teu ka kolot, inget teu ka bapa mapatahanana, artina hadir ngan lain wujudna lain bentukna, tapi inget kana papatahna. Tah Nabi Muhammad hadir lain wujud lain bentuk, tapi gerah hadirkeun papatah Kangjeng Nabi Muhammad karena awak urang sewang-sewangan tahartos. Matak di mana di masjid ieu Allah katuhu, maka Muhammad adalah kenca. Artina naon? Allah teh diterjemahkeun ku Nabi Muhammad. Sifat Allah teh terjemahna aya di Nabi Muhammad, Bu. Lamun Allah Al-Ghafar Maha Pengampun, maka Nabi dihina, diledek, dicaci, dimaki, dibaledog. Pernah teu Nabi ngalawan? Henteu. Al-Ghafar Allah Maha Pengampun, maka Nabi asa kampura ka jelema nu dolim kana dirina. Maka Allah dikatuhu, Muhammad dikenca. Sanggup teu pakades? Ieu Allah, ieu pakades. Moal sanggup? Nah, sifat nu eueuh. Allah teh Al-Ghafar Maha Pengampun, maka Nabi teh ngajarkeun ka umatna kudu asa hampura, dibaledog ngucur darahna dihalangan ku sorbana, dibaledog ngucur darahna dihalangan ku panangana, dibaledog ngucur darahna diulas-ulas kana dirina. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, naha darah nepi ka ulah ngecelakana taneuh? Kumaha ceuk Nabi? Malaikat datang ka kami, lamun mah darah Muhammad nyurucud kana taneuh, maka langit bakal bejad, gunung bakal bitu, laut bakal bahe, angin bakal badag, beak umat anu aya di dieu lantaran Allah teu narima darah suci Muhammad ragrag kana taneuh. Atuh kumaha cek Abu Bakar? Kumaha saur anjeun ya Rasul? Malaikat cicing geura ingkah, ieu urusan kuring. Inna ummati la ta'lamuna sai'a. Saestuna ngabaledog umat kami, saestuna ngahina ka diri kami, saestuna hampir deuk ngadek ka diri kami. Ummati la ta'lamuna sai'a. Umat kami teu nyahoeun di naon-naon, teu apaleun cahaya Muhammad naon eusina. Artinya Nabi nyumputnya. Bener tuh, Bu? Artinya Nabi nyumputnya. Jol weh hadis ti Rasul, kumaha hadisna? Benci cicing tong kesindiran Allah mika benci ka jalma anu nu dipake leuwih mulya batan pagawean. Allah mika benci ka hiji jelema nu dipake, nu didahar, nu dicicingan leuwih mulya batan nu dipigawe. Tiung denai ari sodako 1000, emas rencem ari barang berek kana muludan ukur 10.000 eta ge bari di arep-arep men pincuk. Aing mah demi Allah ku ceramah kieu mah kabeh kadudut di jantungna. Nah, heuda sararea di dinya. Balanya ka mall 2 juta heheotan, nyumang ka masjid 2 juta asa kabongkaran. Kabenci Allah. Saha eta nu dipika benci ku Allah? Nu dipake, nu didahar, nu dicicingan leuwih mulya batan nu dibikeun. Ha, saha eta? Ngaraku ah, ngaraku. Wayana ngaraku ah. Nu dipake, nu dicicingan, nu didahar leuwih mulya batan nu dibikeun. Ibu boga duit 1 juta beli baju 1 jutaan anak, kumaha teh kaduhung teu? Teu. Tapi nalika ibu aya fakir miskin di jalan dibikeun 1 juta kaduhung teu? Ha, lebok. Karasa ya. Nu dipake, nu dicicingan, nu didahar leuwih mulya batan nu dibikeun. Ari ibu sok ulin ka Pangandaran? Waduh. Tar, nak kuat ku ulen, ulin atuh tong usaha wae, beungarem teh capek heueuh. Bae atuh, ibu ulin ka Pangandaran, 2 juta mahi teu? Mahi. Ongkos 500, jajan 1,5 juta, mahi Bu, 2 juta. Mahi kecek teuing. 2 juta ka Pangandaran geus anggap mahi. Ka mana? Ka Pangan. Ibu teh ternyata teu mahi, tapi aya babaturan, euy budak urang hayang kaos Pangandaran bisa ngeslok. Itulah hukum dunia. Ibu init ke akhirat, deuk mawa sabaraha? Mawa 2 juta, mawa 4 juta, mawa 5 juta, moal mahi
dunya jeung eusina digemol ke akhirat moal mahi. Maka nabi geus mere papatah deui pek kudu baleunghar, pek usaha sing nepi ka sawah lega, pek imah ge sing lega, pek mobil motor sing boga, ngan wayahna manfaatna kudu dibikeun ka ditu. Bapak boga sawah 1 hektar, teang nu yatim jeung nu miskin ka dieu daripada kuring mere beas bisi majar ngahinakeun leuwih hade maneh panggarapkeun tu sawah kuring 50 tumak tah bibitna tah keur obatna tah keur gawena 50 tumak teh rata-rata menang 5 karung dipake dahar 3 karung nyesa 2 karung mah keur abah anu boga tanahna itu dahar tina ladang nyawahna. Dunya aya keneh sawah aya keneh tapi manfaat di akhirat geus dicatet geus kahartos deui. Lain hartina sawah dijual bikeun kabeh eta mah ngalilieur diri. Bener euy cekna negerhana jan urang teh kudu bager tenang ku aing mah dijual mobil urang pake infak hampura Pak ari Bapak deuk lempang. Maksud kuring lain kitu mobilna ngajugrug keneh kurumuy aya rakyat anu butuh pakades pun biang pakades pun bojo nuju salapan sasi 10 dinten jigana nu bade ngalahirkeun abdi teh ongkos teu boga biaya keur mobil ge eueuh ceuk pakades tah mobil kuring pake tah keur supirna tah keur bensina tinggal init ka rumah sakitna malahan ku kuring dibiayaan BPJS na maka mobil di dunya keneh nu pakades keneh tapi manfaat geus dicatat di alam akhirat tah kitu hirup mah lain ieu mah dijual mobilna dipake melaan batur direweg ku pamajikan. Jadi lain Allah nu salahnya urang nu kahartos ibu sok ibu boga naon deui sok mun boga sawah panggil nu miskin daripada mere beasna mending bikeun lahana cenah nyawa cenah ngarasakeun neangan beas teh capek nepi ka 3 bulan bebeja we ka urang kengeng 3 karung kengeng 4 karung bos pan kitu biasa nu loga sawah bos nya kengeng 5 karung kumaha ceuk urang maneh dahar sabulan sabara karung sakarung cok sesakeun 3 karung ieu sesana keur pahaji keur naon pahaji mah kepan pahaji mah geus loba tatangga maneh tuh loba nu candaha matak dengekeun nu beunghar dengekeun lain ungek-ungek di dieu balik jadi amek ka dewek sedih teangan balik ti dieu lomari aya tiung nu geus teu dipake aya baju geus teu dipake daripada ku Allah teh dicatat kahadean mending hadekeun ka batur teangan dulur ka dieu aya naon urang teh boga tiung jeung baju nu teu kapake da di urang mah pan gede awakna maneh mah pan leutik tabah heula urang pernah keur leutik ngan meuli teh ngan sakali-kalina wayahna tah pake bajuna aya keneh manfaatna geus dicatet. Matak jelema anu saperti kitu punten Bu dihina di alam dunia seungit di alam akhirat dicaci di alam dunia harum di alam akhirat ayo urang bakal balik Pak judul balik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah baliknya ka Gusti bawa asal ti Allah balik ka mana ari Bu apa jalana atuh jadi dek balik ka mana bawa-bawa ieu maot nyasab matak cekolot baheula ge geuning cicing nate cenah dina tangkal kabung cicing nate dina walungan cicing nate dina cai jeung di WC lain geura barali ka ditu ka Allah urang bawanya kana struktur hirup innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ti Allah Allah nyipteh maha suci nyiptakeun roh urang suci roh urang teh suci Pak palebah mana dalilna urang roh suci yuladu alal fitrah manusia dalam keadaan suci roh urang teh suci Allah maha suci nyiptakeun roh ge nu suci disimpen ka dunya tah dunya tempat bobolokot Pak dunya teh tempat bobolokot ari balik deui ka Allah nu maha suci artina kudu suci deui kartos matak bobolokotna ieu di dunya ku Allah diciptakeun panyakit gering rugi musibah tah musibah panyakit gering rugi dihina diledek dicaci keur nyucikeun roh urang deui sangkan balik ka Allah nu maha suci kahartos ibu bisi deuk nipu batur pek
moal aya nu ceramah nitah nipu batur mah teu kengeng tupat tipu urang mah jog we adeuk mah jog bisi ibu dek nipu batur pek pek ngan ibu kudu sadar Allah nyiptakeun Allah maha suci nyiptakeun roh urang suci dikaluarkeun kadunya bobolokot tah nipu teh kan bobolokot dek balik deui ka Allah kudu suci maka ladang nipu bisa jadi anak nu meakeun incu nu meakeun dulur nu meakeun tatangga nu meakeun mata rata-rata jelema anu hartana meunang nipu tempo geus maotna beak sagala-gala cara Allah ngapus dosa dina dirina wah lain keprok pikiran. Bapak dek galak ka pamajikan sok jejak huluna rengka sukuna tonyok beungeutna cekek mangga ngan cara Allah bapak dek balik ke akhirat hampura Pak pamajikan ditonyok sebatas gemep direngkas sebatas nyeri ditonyok sebatas ka rumah sakit cokot ku inung jeung bapana teuk pernikahan ngaranna rada talak beres keur ibu salamet keur ibu keur bapak moal pernah menang salamet samemeh Allah mere lumpuh karena penyakit bapak lamun lalaki galak ku Allah dibere eta cara Allah dek mupus dosa tina cokorna tinggal sampeurkeun ku ibu tong dendamnya aing nepi puas ke ieu ceramah tinggal sampeurkeun mun boga mantan nu galak bareta tuluy lempangna jadi kikieuan tinggal aduh bisi maneh teu puas deuk nonyok deui jebleh harita keneh moal teu ngarumpuyuk hampura nah mah ge jeung teh hampura meureun leungeun kempreng batin neungeul maneh suku lumpuh batin nejek maneh bibir bengo batin nyarekan maneh hampura sanajan ibu ribuan kali geus ngahampura tetap hukuman bakal berlaku bisi bapak hayang gering enteng bisi bapak hayang sehat enteng teu kudu riweuh hirup yo nana gerhana balik ti dieu bakal nyeri beuteung demi Allah demi lain ari asup angin mah tenang da bakal kaluar deui kuring maka demi Allah ya artinya yakin nana gerhana balik tidak bakal nyeri sirah nana gerhana balik tidak bakal nyeri beuteung bahkan nana gerhana balik tidak bakal cilaka asli kunaon kuring balik tidak nyeri beuteung lamun kuring wani menta bari batur henteu ridho demi Allah ka panitia menta naon urang henteu aya bikeun eueuh teu kudu nah lamun kuring menta panitia bakal kokot tetengan neangan panitia punten abdi hoyong duwegan kabayang ku ibu neangan duwegan bari di dieu leos ka pasar duit eueuh kumaha pamajikan keur saha keur ustad kitu abong keur ustad nembongkeun ka teridoan bikeun ka kuring inum ku kuring demi Allah balik ti dieu kuring nyeri beuteung nah aya perkara aya barang nu dipenta bari batur henteu ridho matak tong keeng jelema nu diajar kana bab agama mah moal wani barang penta nalika batur teu ridho ngan lamun ridho alhamdulillah lamun teu ridho nama ke jeung ngulem atuh eta mah heureuyna otak tong sieun ditipu ku jelema nu diajar agama tong sieun ditipu demi Allah moal naha dirina pan puasa nu terakhir dilo teuing setengah genep atuh engkewel hayang leuwih rada jero saeutik mah ulina katen urang lah ulin kayak kuring dibukanya di mana eta sumberna puasa nu ditaha ari ibu puasa nahan naon nahan lapar nu nahan lapar naon beteung ari zakat bapak mikeun kumana kuleungeun bener ari ibadah haji kunaon suku bener ari salat sujud kunaon ternyata bapak tong neangan Islam kanu jauh teu kudu neangan Islam ka Arab teu kudu neangan Islam ka Kuwait teu kudu neangan Islam ka Logawa teu kudu neangan Islam ka Padalarang teu kudu neangan Islam ka Purwakarta Islam teh dina awak bapak sujud sirahna puasa beteungna zakat leungeunna ibadah haji sukuna tinggal hiji deui sahadat di mana sahadatna ting dogeung pang ting dombageung mun teu dibahas moal teu lieur sujud dina salat sujud sirahna
matak teu meunang Pak urang kabatur rengkuh-rengkuh teuing sujud urang keur Allah sujud bapa keur Allah kabatur mah biasa bae biasa kuring ngahargaan ka Pak Kades damang selesai nana gerhana cek batur ustad ibu ngahargaan kuring cukup ku sakieu selesai teu kudu teu perlu sujud ibu keur Allah sujud kuring keur Allah sujud bapa ge keur Allah matak sujud ayana dina salat salian ti eta eueuh deui sujud kahartos Pak bapak ibu ka indung ka bapak cukup sujud hanya sebatas nyuuh dina lahuna teu kudu riweuh-riweuh teuing kahartos ibu teh geus nu pikarinya tong kaleuwih teuing sakitu we sujud teh nya sujud sirahna puasa beteungna ibadah haji sukuna zakat leungeuna tinggal sahadat naonna hatena matak aya bahasa al qalbun malikun hate adalah raja maka lamun raja hirup ku sahadat panon moal nempo kana kasalahan batur ceuli moal ngadenge kagorengan batur bibir moal nyaritakeun ngagubibirang batur sampean bakal ngalengkah kana bener hate bakal bersih rajana adalah sahadat maka sahadat teh ibarat akar aya tangkal aya daun aya kembang aya buah aya daun aya tangkal aya akar eueuh jadi moal sakali aing buah aya daun aya tangkal aya ngan akar eueuh jadi moal akarna sahadat salat zakat saum haji maka haji adalah buahna maka puasa adalah kembangna atuh zakat adalah tangkalna atuh salat adalah tangkalna maka disebut we lamun jelema teu salat teh ngaragrageun agama jelema salat ngarangtungkeun agama heutihang geuning salat teh kahartos sahadat kaciri teu teu tah akar teh dibuntel ku taneuh dicebor ku cai keur ngahirupan akal di mana eta sahadat tempatna dina hate maka lamun hirup ieu hate ku sahadat ikhlas ngaranna sabab ikhlas mah teu katempo di ruang ku taneuh dicebor ku cai tapi buah katempo kembang katempo daun katempo tangkal katempo tapi punten akar mah teu katempo matak geura teangan jelema nu sahadatna hirup teu boleh ikhlas dina migawe perkara sagala-galana dihina batur ikhlas nampakna sodakoh ikhlas mikeuna teu meunang ikhlas nampakna takdir goreng ikhlas nerimakna teu ecreug dina perkara nu diarep-arep ku urang alus ternyata jadi teu alus teu oleh narima sahadat hirup dina hate tah aduh aing mah terakhir deui ya kagok maka sahadat teh huruf asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah huruf awak ibu kudu hirup maka huruf bawa cenah hirup sangkan hurip keur nuju alam kahareup alam hareup teh naon Pak akhirat huruf hirup hurip hareup sok minimal boga-boga eta atuh ilmu teh huruf hirup hurip hareup huruf hirup hurip hareup hurufna dua kalimat sahadat hirup sahadat dina dirina hurip badana hurip hartana hurip kahirupanana hurip keluargana hurip sagala-galana bekal keur alam kahareup nyatana akhirat ternyata akhirat teh kumaha ceuk sahadat mata kuring baheula guguru weh di salah sahiji tokoh agama besar ngaranna torekat sahadatain artina jalan menuju kana sahadat tah ieu muridna teh beungeut teh kieu apaan sahadat menyumput Pak cicing ikhlas menyumput bener nyumput sahadat menyumput da akar di ruang ku taneuh dicebor ku cai nyumput mata geus ibu tong loba nanya kunaonana gerhana kamejana kieu teu gamis jiga batur kunaonana gerhana teu dikopeah kunaonana gerhana teu rapih jiga ustad kunaon sahadat di ruang ku taneuh dicebor ku cai nu nyebor adalah cai naon ibu boga cai nyebor ka kuring
Pak Ustad boga cai nyebor ka kuring, budak leutik boga cai nyebor ka kuring, tangkal boga cai nyebor ka kuring, lauk boga cai nyebor ka kuring. Maka kuring mah geus daek ngawangkong jeung lauk, geus teu hayang ngawangkong jeung jelema loba kagorengan, jeung lauk mah ngeunah teu batak jadi goreng, atuh lauk paeh tinggal dihakan. Tinggal ngobrol jeung budak, budak leutik yuladu alal fitrah. Suci ibu, budak leutik teh guru urang, guru kuring, guru nanagrahana. Sanajan budak umur 3 tahun, teu apal Quran, teu apal hadis, teu apal salat, teu apal zakat, teu apal ibadah haji, tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu, apal Quran, apal hadis, pangajian mineng, keheul ka salaki saminggu teu eureun-eureun. Sahadat mah dikubur, sahadat mah dikubur. Ngan kuring ge butuh cai, dalamun kuring teu make cai mah hampura pak akar ge pae. Ta ti mana caina? Ti budak, tina taneuh, tina akar, tina oray, tina hayam, tina anjing, tina bangkong. Tadi teh cai, ceborkeun ka hawa kuring, tina anjing. Sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut, hate rujad saumur-umur, matak moal cadu nana gerhana kudu moal sprit anjing, kudu maledog anjing. Ternyata anjing dicokot elmuna teu ka awak kuring, teu hayang bibir sarupa jeung najis anjing. Wah. Nah, matak bubar ti dieu panggil jeung anjing punten kalangkung. Insyaallah tatangga rada gelo jelema teh cenah. Tapi kahartos demi Allah ya kahartos ya. Tapi sih bisa teu kaharti bahaya ulah ngabuntut bangkong. Lamun ngabuntut bangkong engke bakal lieur. Ditanya ku salaki meunang naon? Teuing da sahadat teh akar dikubur. Capek atah ieu teh baheulana diajarna di torekat sahadat ain, jalan menuju kana 2 kalimah sahadat. Mata kuring mah nerangkeun tara jauh ti dinya eta we nu diulik teh heuda eta. Jadi entong nanyakeun kunaon kuring teu kopeah, kunaon kuring di baju henteu jiga batur di gamis, kuring mah hampura nyumput. Sabab lamun urang teu nyumput sok sieun dihargaan batur, sok sieun dipuji batur, sok sieun disanjung batur. Sedengkeun sahadat bisa batal ku sanjungan, sahadat bisa batal ku pujian, sahadat bisa batal ku kasombongan, sahadat bisa batal ku ria. Tah mata ria teh tong diulik teuing. Kahartos Pak Kartos? Ngeusan setengah genep teuing. Heuh wareg ibu teh. Henteu abah ya teu wareg mah pan ge ngulem deui nya. Da ulah nepi ka wareg dina bab ilmu mah sing lapar tuluy. Ibu sing sarehat. Paranjang Yuswa, pararek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan di dia oge ho guru-guru kuring, muga-muga anjeunna paranjang Yuswana barokah ilmuna sarta sakinah mawadah warohmah keluargana, pala putra putuna sing soleh tur solihah. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.